Cugag cageg carogag cageg anjing anjing aing lur muka ti jam setengah delapan karek menang-menang bieu jam 11 anjing rek Jumatan ku aing rek ditutupkeun euy rek ditutupkeun kagok anjing ya tamu lebar ku aing gawean heula cenah jeung panglaris kagok lebar aing tadi kalabeang urut setengah anjing kopi 2 gelas sama ngopi teh aing dar heula beli gorengan cobaan beli gorengan aing ti kamari cai teh ngarada kieu usah teh euy kumaha ieu lur cik info dulur-dulur anu kadarinya ramen teu pangkasna urang mah ka dieu geus 2 poe anjing rada rehe pisan rada rehe komo kamari bebenangan sabari jeung menang opat manggugna meureun kamari sabari jeung 5 siki anjing rada rehe kieu cai euy sakitu muka ti isuk-isuk terus tutup ke jam 10 jam 10 langsung karena intina ieu lur dan kedatangan pokoknya mah abang-abang orang sini minta cukupnya mengis 2 kalian lur itu bang kayak kemarin aja sana rapihkeun pinggirna rada tipis atasna rapihkeun cenah baca siap bang lah kalau ditanya ku aing teh kieu tet ku aing ditanyakeun bang cina nahan gak kerja libur cenah besok kerjanya gua masana hari Minggu cenah teh ngareuna poe Jumat ieu naon liburna siga nu ieu 3 tukang alus liburna poe Jumat aya urang mah anjing eueuh liburna teuing usaha na mah anjing beda jeung baheula mah rada henteu loba cicing gitu baheula mah ribut teh ku gawe ayeuna mah anjing ribu ku cicing kumaha lur usaha teh kieu gawe kieu gawe ngalah lah aing mah baheula mah lur ngalah duit 500 teh teu saminggu karasa komo keur rame mah pangkasna anjing ca aing teh tereh kieu ngalah duit maju ka tahun anjing 2024 2025 2026 anjing rada hese kieu cai ngalah duit nu ngeunah mah tah pas 2021 2022 ka 2023 pokona mah ngalah duit mah anjing geus sababari beda jeung maju ti 2025 we ka 2026 anjing rada hese cai teh sakitu muka ti isuk-isuk kuy ka penting baheula mah anjing beunang dicirikeun usaha teh beda jeung ayeuna gitu ayeuna mah bebenangan kan kuat nepi ka sabaraha meureun 400 mah rame-ramena beda jeung baheula ka 800 bebenangan teh lumayan tapi ka penting teh pokona mah molor we langsung beres gawe teh da capek dahar heula sing seubeuh sarekeun we cik info ka dulur-dulur anu kadinya pangkasna rarame teu urang mah ka dieu rada ngahepep keneh eta rada baleui lah mun kopi mah baleui gitu rada kalem cicing we nyase anjing loba udud loba ngopi we di tanggal kamari tanggal 20 pika tanggal sabaraha tanggal 24 mah nya rada nyase kieu cai teh usah teh